Ari bener teh aya opat. Hiji bener cek pangeran disebutna mutlak, geus teu bisa dirobah deui, moal bisa diganggu gugat, eta teh berlaku keur sakabeh. Kadua bener cek ilmiah, cek ilmu pengetahuan. Contohna nyaeta panon poe biji di mana? Tak katilu nama bener cek umum mah panon poe teh bijieuna teh tiwetan eta cek umum. Tak pagedrug jeung ilmiah eta cek ilmiah mah panon poe mah teu bijil da bumi anu muih. Da cek umum mah cenah panon poe teh jiga bijil tiwetan tah rarasaan teh tak eta teh rarasaan, padahal rasa nu sabenerna mah make ilmu nyaeta panon poe mah teu bijil da bumi nu muih. Nu mata krek bucu baca dek mikir teh kudu make ilmu nya ilmu anu baris jadi obor karena batin manusia ngan kade bisi kapangaruhan kunulian akhirna anjeun ilmu teh doktrinasi pragmatis, cenah dicenahkeun deui, beja dibejakeun deui, tapi jauh kaprakna. Ayeuna bener cek falsafah mah tibalik, panon poe teh cek falsafah mah bijilna ti kulon. Cek rarasaan teu nepi, cek rasa mah komo tadi dieu make ilmu teh. Cek falsafah panon poe teh biji ti kulon tanu tadi teh bangsa urang ayeuna budayana geus kaseret. Bangsa urang teh geus poho ngakan kulub taleus, kulub sampeu, dan dihakana hamburger, hambur duit ger pasea, fried chicken, Dunkin Donut, hotdog jeung sajabana. Lain ulah beuki mah empek ngan ulah poho kana jati diri. Hartina eta teh suldog-dog tinggal iga. Ayeuna wanoja geus jadi korban mode. Dibonceng ku motor tempo cungcurunganana musit kadeuleu, lempang bujalna kadeuleu, buk di bareuman, irung ditiir. Lain ulah empek ngan mi HP mada pugu hate. Bangsa urang teh ngabogaan hiji budaya urang teh nyaeta sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan jeung beunghar ku budaya ribuan budaya sabab kasohorna bangsa urang lain tina militer, kasohorna bangsa urang lain tina teknologi, tapi tina budaya. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan bakal rusak bangsana.